salaki ku SMS. Ibu terang teh SMS. Teu nyahonya. SMS teh sarimi make sangu. Sok ameh apal atuh balik teh nyaho SMS atuh. Mending keneh ku salaki dibere SMS nya eta sarimi make sangu. Singeuna make sareng tuh sarimi make sangu kitunya. SMS tahun cenah tuh 2 3 sarimi make sangu. Nah eta daripada dibere kadaharan ku salaki anu mewah restorannya juta-juta tapi tina ladang anu diharamkeun ku Allah. Mending kena dibere cai baso ku salaki kuat teu kabeuli baso-basona acan. Jeung cai baso tapi jelas halalna daripada baso urat anu harga jutaan tapi hasil tina ladang korupsi, hasil tina ladang puak-paok, hasil tina riba. Naudzubillahi min. Itu akan berdampak Bu. Komo ibu masuk ngandung kika ditu nate kumaha lamun eta katuangan haram teh jadi anak urang. Naudzubillah. Nomor 2 amanah hiji deui ka ibu-ibu. Ibu Omat lamun carode bade istirahat kulantaran teu enjing dugi ka sonten tos kasat milarian barang halal omat sontena istirahat bade kulem teu meunang ngomong nu matak ngabingungkeun komo nu matak nyeri hate keun jadi salaki capat eta ieu mah salaki arek istirahat geus capek jeblak ngomong sakadaek ya Allah eta salaki kuat teu bisa molor pindah salakina ka tengah ieu mah ge dina kursi dipeuremkeun teu daekeun molor pada pugu ge hate kasinggung betul Pak. Aya kuntung udun dina sebab dicokot ku salakina geus koneng ge dikenyot deui. Allah hasepan pada pugu ge poho bakomet teu disunut heula tadi. Ya Allah eta awak salaki teh ibu kuat tapi ka kuru. Ya Allah maaf kanu kuru. Punten Pak beda kuru ku panyakit jeung kuru ku pikiran beda. Ari kuru ku pikiran apa diumaran ka klinik terdekat teh cager dibawa ka puskesmas teh cager na pugu ge cek dokter ge imah wah panyakitan. Cager nama dibawa ka rumah sakit ka kota ka Garut ibu da pugu ge eta mah dironsen katingali hasil radiologina meni jelas aya gambar pamajikanana keur molotot ya Allah. Bu Ibu ya Arjuna rek bere resep supaya berkah rezeki dalam rumah tangga hoyong diwartosan hoyong keur ka ibu-ibu layanan khususna ibu hayang babari rezeki ibu hayang dipermudah rezeki dalam rumah tangga ibu nu kahiji ibu singsieun ku Allah Pak Bapak singsieun ku Allah salaki pamajikan singsieun ku Allah Arjuna kudu sieun ku Allah ibu jeung bapak kudu sieun ku Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja jelema nu sieun ku Allah sesulit apapun sebesar apapun beban hidupnya yaj'al lahu makhraja Allah akan memberikan jalan keluar tong sieun Bu bahkan kadituna ya Allah ku Allah bakal diberi rezeki min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib Allah akan memberikan rezeki nu teu disangka-sangka catat eta Bu. Nomor kedua hayang dibukakeun pintu rezeki ku Allah ibu bahagiakan suami ngabahagiakeun suami teu kudu make modal ibu cukup memandang wajah suami dengan tatapan cinta dan kasih sayang itu sudah jadi poin kebahagiaan buat suami benar teh Pak resep teh lamun ningali pamajikan ramah marah ma ibu di resep teh lamun ningali pamajikan molotot baik itu rek ngajrong kana resep teh Pak terus ibu salaki boga duit teu boga duit ibu tetep ramah tamah tetep amis budi insya lamun ningali dina sisi pahala lamun ningali dina sisi ganjaran ibu ningali pabeunteun caroge dengan tatapan cinta dan kasih sayang maka pahalanya sama dengan melihat Ka'bah ibu lamun urang ningali Ka'bah mata morolok dosa morolok nonton orang dia morolok kubang badak apa bahasa morolok morolok ibu hayang ningali Ka'bah teh ongkosan minimal 30 juta ibu baru bisa berangkat ke sana Ustaz hayang nempo Ka'bah ka ditu hayang ka Mekah teu boga duit ka cemok ke can lunas tong leutik hate ibu pulang dari
sini, masuk rumah, lihat wajah suami, tatap dengan tatapan cinta dan kasih sayang. Labbaik Allahumma labbaik. Apa kabar? Ibu mencium kening seorang suami, cium tarana, pahalana sarua jeung nyium hajar aswad ibu. Komo salakina nu hidung mah. Maaf anu hidung. Benar bu, dina kitab buku dulijen mah dijelaskan, ibu satu kali mencium kening seorang suami, jaminan dari Allah 70 dosa ibu-ibu dihampura. Sekali cium 70 dosa. Sekali nyium. Sekali nyium. 70 dosa. Lamun 2 kali 140. Matak ibu-ibu lamun hayang bersih tina dosa balik ti dieu gampang, ibu balik ti dieu kecerokan tarang salakin. Lain ya malkeun. Oh saya ngaji salah deui siapa aya cilaka komo salakina teu hadir, ibu aya ngamalkeun. Oh mata kriweuh eta teh. Ibu pulang dari sini ketuk pintu dulu dong, betul gak bu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya geus mantap nya ti pengajian. Astagfirullahaladzim, akang hargaan atuh kieu-kieu ge mama teh geus ngadengekeun ceramah, akang geus ngaji, akang mah meuli teu ngahargaan. Tumben saeling. Amit-amit aing mah meuli teu kabeneran boga salah kitu ya Allah. Coba lamun akang tadi ngaji ngadengekeun ceramah Arjuna pasti da romantis akang teh. Emang non cek Arjuna cenah. Kieu akang ngadengekeun. Kieu Kang, tapi ampurannya Kang bisi mama salah denge da mama ngaji teh di juru Kang. Kumaha? Cek Arjuna cenah sing sasa pamajikan anu nyium tarang salakina maka pahalana teh cenah Kang sama dengan mencium Haji Ahmad. Atuh dicapok salakina. Nah, Hajar Aswad jadi Haji Ahmad. Lain Haji Ahmad, Hajar Aswad. Amburakan leureui lain Haji Ahmad Kang Hajar Aswad Kang. Malah cek Arjuna teh kieu lamun mama sakali nyium tara akang jaminan calon 70 dosa mama diampura sakali nyium eta teh Kang sakali nyium. Aing nyaho sia mah balik ngaji ti Haji Iman teh cenah nyium tarang aing nya. Amit-amit ya Allah najis. Astagfirullahaladzim. Sia kasalaki nyebut najis, ampura Kang kalepasan jurig. Udah sia jurigna. Mun kitu akang mah. Jadi saya teh kerek nyium tarang aing. Tagala mun diizinan ku akang, aing teu mah moal Kang atuh da sanu teu hayang diampura dosa ku Allah. Sabaraha kali nyiumna? Akang mah siga teu didenge, mama kita tadi ngocoblak sabaraha kali. Atuh akang dengekeun sakali nyium we 70 dosa mama diampura, lamun 2 kali berarti 140. Komo bener Kang lamun galok cok teureun. Ibu, mun geus diizinan ku salaki geus tong loba tanya dia langsung amalkeun da gampang ieu. Balik di langsung pakutek beheung salakina. Langsung ibu paritekeun sirana rakatak. Tinggal di Ka'bahna. Maksudna mah tingali pamen teu. Geus ningali Ka'bah, cium Hajar Aswadna. Nah, maksudna mah cium tarangna keningna ibu nyium Hajar Aswad geus sembarangan bu. Ada bacaannya. Bisi tapar tulis da ieu ge ibadah tuh. Bismillah. Allahu Akbar, langsung cium. Platuk. Insya Allah cek salaki ibu alhamdulillah ya Allah pamajikan orang balik ngaji di Haji Iman jadi garelon. Kok nanti biasa merunak. Ini kadang-kadang ibu-ibu bukannya bahagiain suami, kadang-kadang ibu-ibu mah bukti dapat ya bukti ibu-ibu mah dangdan sote lamun areka kondangan bener bu tuh reka kondangan mah dangdan bebeakan lipstick tilu jengkal make up 5 cm halis dikerok ganti ku sifat nepi ka jiga mah wajib mutasil eta banyak rugudu hujan badak ngangkatan pakaian. Oh, balik teh ka imah halus nalungit. Tempat-tempat percis tuyul dan bayul. Kesebadang dan rambut diri banding gila lempeng di benhur di cet di catok beruman hejuan kuningan jayan cikuran kurupukan saledrian sambelan saetik sebelah kulu karena itu. Baju
baju butut diganti kuno halus ada kondangan mah oh liwat ibu-ibu tengah poe meni malanghir Pak minyak nu meunang beli akang dibeakeun anjir mana beres tanah habis-habisan keluar dari rumah hanya dipersembahkan untuk tukang ojek liar tuh giliran rek sarejeng salaki Pak boro-boro make baju mantes boro-boro dandan bebeakan kalaka make daster bolong anu cicilan sampai 2.000 teh akhirnya pantukan kiri dita kadang liwatnya make jalan ieu tah make mio hideung baru mau karasa hideung aja nyaho aja nyaho lah sarejeng salaki mah boro-boro nu aya kalau make ieu teh ka dieu parat oh make autan atuh dicungku salakina teh pahit subuh-subuh salakina ngabudah anjir karacunan autan bener naudzubillah men percuma percuma zakat kau berikan kalau kau suka melawan suamimu yang kepayaan tepuk tangan aing nyanyi kasih gue sih yang lagi tadi aing mah Masya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam madamatis saroya wal baroya walikafatil insi wal jan waja'alana fi hadhihi lailatil mubarakah miwalimatil arush walitasyakurin ni'ami ala sabilil iman nashhaduhu wa nahmaduhu ala rasulil mustafa dawil huda wa tibyan wa sallallahu ta'ala ala khairi khalqih sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladzina salaku li hadratil irfan wa ba'du. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin.
Sallallahu ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtaduna wa yattaqil muttaqun. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu nah ngajar dog singa lulang giliran Arjuna manu maca ayat Quran telaku kana Allah acan bongkene lain kori internasional coba bareng-bareng jawab Allah nanu kompak atuh era ku kori internasional ulah nepi ka eleh rating jawab Allah siap didoakeun ku kuring Kang ulah ulang bae bisi kasurupan didoakeun muga-muga bapak-bapak nu ngajawab Allah usahana sing dilancarkeun amin rezekina sing dijembarkeun ibu-ibu ge sami didoakeun nu ngajawab Allah muga-muga salakina sing balalager tapi lamun hulang-hulang tengah jawab Allah didoakeun muga-muga salakina sing karawin deui. Oh tarik amat Pak. Makanya mereka dijawab Allah yang kompak, keluarkan suaranya, keraskan suaranya, siap. Tak gitu tiris amat yang di dianya. Kok dikepel ini oke. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allah tak kieu kang akibatnya jika gagal fokus teh bener. Mohon maaf lahir batin Umi bukannya jelek jawab Allah sanes awan ngawalar Allah sae alus si alus mah cuma leuwih tepat leuwih mantap malah akur jeung pangandika Rasul sholawat mah dijawab deui ku sholawat dijawab ku sholawat eta ku sholawat lumayan lah. Coba sasarangan Pak Bapak nyaan kabulusan digananya. Sallallahu alaihi yo. Ibu tos taruangca lapar teu
tiris teh sarua hapunten Pak segmen beladia Arjuna lain rek ngajak lalagaan Pak panginten saur paribasa orang dieu mah sanes bade ngajak kurai heureuy mah tapi jisim kuring mumajak kasadayana dulur nu hadir di tempatan mari hadirkan Rasulullah di mata kita hadirkan Rasulullah di hati kita satkan sadayana mampu khusyuk ketika maoskeun sholawat ka Kangjeng muga-muga barokah sholawat nu diaoskeun sasarengan anu kahiji naon rupa hajat jeung maksud urang sing dikabul ku Gusti Allah amin nu kadua barokah sholawat nu dibacakeun berjamaah nu ti bumina dongkap ka ieu patempatan marawa kabingung jeung kasusah muga-muga kabingungna sing laleungit kasusahna sing sirna amin nu ti bumi dongkap ka ieu patempatan marawa panyakit nu rieutna nu nyeri huntuna nu darah tinggina nu liverna nu jantungna nu rorombeheunana barokah sholawat nu diaoskeun sasarengan muga-muga panyawatna sing laleungit kalayan sing sehat sakumaha bihara-biharina amin anu teu mah dongkap ka ieu patempatan mararawa hutang nah beda kiceupna ieu mah kiceup tukang ngararanyu kungkur da katempo Pak khususna ibu-ibu ari tukang nganyuk mah marketingna ge nyarareng soal ulah diomekeun ibu atuh beuki ka pangik wae mana nu sok nganyuk mudah-mudahan barokah sholawat nu dibacakeun berjamaah nu barokah hutang datang ka ieu patempatan hutangna sing lalunas amin tarik aman nupang tarikna berarti eta nupang gedena tanaga sudah kana hutang wae makanya bareng-bareng kita baca sholawat yang kompak keluarkan suaranya hadirkan Rasulullah di mata kita hadirkan Rasulullah di hati kita sing yakin Rasulullah ketika dibacakan sholawat kepada beliau Rasulullah hadir di tengah-tengah urang alhamdulillah Allahumma salli wa sallim wa barik Allahumma salli wa sallim wa barik Allahumma salli wa sallim wa barik Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abdali wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sareng sadayana Allahumma Allah ala Allah Muhammadin wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala wa sahbihi sawihan sing kompak Allahumma sholli ala Allah Muhammadin wa dawaiha wa
sholli wa sallim wa barik. Ya siap mupingkeun ceramahna setengah jam siap. Sajam. 2 jam. 3 jam. Nepi ka subuh. Nyada aing teh wayang golek meureunannya. Tapi alhamdulillah sepuh dina ieu kesempatan sanajan bari tiris ngahod-hod kaayaanana. Jisim kuring ngaraoskeun bingahan nu ka giri-giri bingahan nu amar wa kasuta gunung Himalaya ageng-agengan manah kuring dina wengi ayeuna. Nu ngajadikeun kabingah pikeun jisim kuring ninggali antusiasna urang dieu kana pangaosan sangat luar biasa. Alhamdulillah. Bahwa ningku luar biasa serentak kompak sadayana ngajawab ketika saya lontarkan satu pertanyaan tanpa musyawarah. Ternyata orang dia masanggup kupingkeun pangaosan ti jisim kuring mulai jam sakieu dugikeun ka subuh. Alhamdulillah. Emang serius siap dugi ka subuh siap? Siap dugi ka subuh siap? Ma ngabapa sinareng ibu cara lik di dia dugi ka subuh. Hanya urang marek balik atuh mah. Doakeun Pak sim kuring na sing sehat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Namung ti payun anu ku jisim kuring dipihormat kersana para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatidah teristimewa al-mukarram setempat alladzi lam yunkar ismuhu ta'ziman wa takriman lah. Oge kersana pun guru al-qari al-mukarram al-alim al-alama Kiai Haji Mukmin Ainul Mubarak khadimul ma'had pondok pesantren Murattalul Quran anu sangat-sangat ku jisim kuring dipihormat. Muga-muga ku Allah sing ditambih-tambih kamuliaanana. Amin. Oge pangapunten teu tiasa disebatkeun namina hiji-hiji dibilang saurang-saurang anu sami tokoh agama khususna anu aya di wilayah kampung Pak biasa we atuh mah ulah melotot mun eta Kubang Badak. Intina urang doakeun heula kurang sadayana ieu para kesepuhan, para guru-guru urang anu hadir pada khususna muga-muga ku Allah sing diparaoskeun yuswana. Amin. Sing dicager-bagerkeun dohir batina, digampilkeun milik rizkina, dibarokahkeun ku Allah ilmuna, soleh-soleha para putra sinareng putrina, husnul khotimah dina nalika wafatna. Ya Robbal. Tekakantun aparatur pemerintahan ti kawin bawahan dugikeun ka atasan Bapak RT kali Bapak RW na Bapak Kadesa umpamina aya atanapi anu ngawakilanana teristimewa kersana sohibul hajat di dieu Bapak Haji Iman sinareng Ibu Hajah Ida anu mana mantena entos can nikahna atos. Alhamdulillah parantos nikahkeun murang kalina tercinta anu jenenganana Neng Salma Laila Fitriah sinareng Ceprudi Firmansyah laras eta. Kalayan urang duakeun kurang sadayana ieu kedua mempelai anu enggal kene ngalaksanakeun akdu nikah. Moga-moga ku Gusti Allah dina jeroning bahtera rumah tanggana sing cara pertikahanana Kanjeng Nabiullah Adam sinareng Babu Hawa. Amin. Moga-moga ieu pertikahanana masing cara pertikahan Nabiullah Yusuf alaihi salam sinareng Siti Julaikha. Amin. Moga-moga ieu pertikahanana masing cara pertikahan Gusti urang sadayana anu jenenganana Kanjeng Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinareng Sayyidah Khadijah al-Kubra kalayan mampu ngajalin rumah tanggi anu samawa sakinah mawadah warahmah. Amin amin ya Rabbal. Tekakantun ibu kali bapak sadayana anu hempat merbayak sadi ieu patempatan kalayan sadayana raridallahi ta'ala ngalengkakeun dua sampeana nepatkeun dua panangana hadir di majelisna Allah tujuan daya
saya sanes, saya yakin kehadiran ibu dan bapak pada malam hari ini tangtos kabeh pada kagungan tujuan anu mulia. Leres Bu? Leres Pak? Punten tingali kapayun urang lempengkeun heula tikadna sabab teu saeutik jelema berbondong-bondong datang ka pengajian bah ditanya ngajawab nama arek ngaji ditaros ngawaler nama ibu bade ngaos tapi fakta sinareng kanyataan ala kadar ngedalkeun panasaran doang mah tibang hayang nyaho nu mana si Arjuna teh sugan teh Arjuna teh jangkung badak ai rukutuk teh sagede leuncah kajennya punya letik oge nu penting mah hirup betul letik-letik oge ari dicocok wae mah ngagedean betul tuh tinggal kapayun hiji urang ka dieu teh sejaha yang menangkeun ridho ti Gusti menang rahmat ti Gusti malah mandar hayang menangkeun magfirah ti Gusti ngalangkungan syariat tolabul il mudah-mudahan salengka saparipola sabobot saigal sapihanean hiji sing jadi kiparat kana dosa perdosaan urang sadayana amin. Terus terang Pak hawa nak ngaji mah waga ibu hawa nak ngaos mah apa teh cara boga penyakit tunduh dipake ngaji tiris model kieu mah ngapleh betul betul. Ya Allah ya Robbana komo cenah bejana mah didodoho ti tadi ibu-ibu mah geus beda sila geus dibulak-balik make standar hiji bari nangunyar standar 2 bari nangkep tuur geus teu make standar ngajongkeng molor mantau ka ditunana teh tapi mudah-mudahan sanajan bari tiris ge ngahod-hod angin sepoi-sepoi tuur sing banget teruk ieu teh kunaon atuh cenah deui. Mudah-mudahan sehingga jadikan asbabiah kiparat dosa perdosaan urang sadayana amin ya robbal. Nu kadua langkah pengorbanan perjuangan urang sadayana Bapak Ibu nu sapertos kieu ye mudah-mudahan diri urang keluarga urang lingkungan masyarakat urang beh dituna bangsa negara Indonesia anu tercinta ieu salalawasna mudah-mudahan masih aya dina panang payungan Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal. Urang dorog-dogkeun wae ari acara nikahan mah tong wengi teuing Pak komo nepi ka jam 12 mah eta teh sabenerna mah dilarang mah lamun kuring ceramah di acara pernikahan anti nepi ka jam 12 peuting Pak sabab jam 12 peuting teh ibu aya isyarah dina jam dingdingna oge jarum panjang jeung jarum pondok keur patumpuk-tumpuk matak panganten ge meujeuhna istirahat kitu teh oco teu patumpuk-tumpuk jeung naon atuh. Jadi ngajina moal penting-penting Pak moal panjang-panjang arek singkat padat melekat dan penting urang mah balik mawa ilmu nu manfaat tuh cenah naon geus kana lebokeun pikiran amit-amit aya pikir sama ya Allah di Gusti Agung teh Ibu bapak jamaah nu dimuliakeun ku Allah, singkat kata singkat cerita, saya yakin Pak kehadiran bapak jeung ibu kaya patempatan atas dasar iman anu nyangleut pageuh dina mana Pak. Rasul nyariosna sahih hadisna saur Kanjeng Nabi, al imanu uryanun walibasuhu taqwa. Iman teh telanjang bulat bah, sementara baju daripada iman adalah takwa. Ai amilus sholihat, tegasna pirang-pirang amal anu tak itu ngomong. Salat berjamaah baju daripada iman, ngalaksanakeun tolabul ilmi itu pun sama baju daripada iman. Ibu khidmah kanu jadi salaki eta ge baju daripada iman, bapak pager ka pamajikan baju daripada iman, baju daripada iman. Tapi terus terang papa yogi di garis bawahi ieu iman sok sanajan nyangleut pageuh dina mana mukhalid kana ati sanubari moal ngabuahkeun hasil moal ngabajukeun takwa lamun teu dibarengan ku syariat anu kacida mahal tur pentingna. Naon atuh
Arjuna syariat anu kacida mahal terpenting nate ku jisim kuring dijawab nyaeta sehat wa'afiat. Ibu jeung bapak bisa ngalengkakeun dua sampean nyepatkeun dua panangan dongkap ka nyepat tempatan dina raraga ngaji di samping iman yang gleut pageuh dina mana aya sehat anu ngadorong kana awak. Alhamdulillah. Ari celengkeung teh adzan di masjid Allahu akbar Allahu akbar joro jadi dina hate hayang berangkat ke masjid maksud sinareng tujuan hoyong natepan berjamaah nepi ka perung berjamaah sanggup melangkahkan dua kaki melambaikan dua tangan nepi ka perak berjamaah di samping iman anu nempel aya sehat nyangsang dina awak. Alhamdulillah. Termasuk ibu bisa kumaula kanu jadi salaki bisa panyesekeun baju salaki pangasakankeun kejo jang salaki khidmah kanu jadi salaki imana aya sehatna oge nyangsang. Alhamdulillah. Termasuk ieu panganten Neng Salma jeung Cep Rudi bisa ngarasakeun binga anu ka giri-giri binga anu amar wa tasuta ngalaksanakeun ibadah nikah kulantaran awakna sehat. Alhamdulillah. Ya kamana ieu Neng Salma jeung Cep Rudi na kamana ieu kade ulah wakal ono kan aranya ari aing walak wakal di dieu. Ekonola Rud dengekeun Rud. Di mana Rudi? Keluar dulu Rud dengekeun dia aing ngomong ieu. Alhamdulillah Pak Sim kuring ge kapungkur. Ibu alhamdulillah saya status sama dengan Rudi. Saya status masih pengantin baru. Alhamdulillah. Baru 11 tahun saya nikah. Alhamdulillah Pak Sim kuring boga pamajikan teh awewe. Bener Bu, nyage awak PT leutik sagede kieu ku Allah kakarek dipercaya bahwa budak hiji lalaki umurna ayeuna nincak 10 tahun mah kenaik teu nanyakeun oge. 5 tahun kemudian kejadian yang sama terulang kembali tepat tanggal 29 Ramadan burusut pamajikan ngajuru deui ceuk dua awewe nu kadua mah uyos teu naros ge kamu kamari keur corona Pak ya Allah PSBB berlaku jadwal buara rata 90 panggung batal nepi ka 2 tahun teu ka mana-mana. Pas datang bulan mulut pertengahan muntah salama tahun 2002 hiji mulai dari tadi dinya menang ngayakeun maulid Nabi pertengahan maulid muntah salama jam 11 leuwih saeutik burusut pamajikan ngajuru deui tilu cenah kitong diserserikeun kudu dimaklum apa usum corona itu ka mana-mana atuh kadinya deui geunah hongkong. Alhamdulillah. Maksud saya begini, saya dulu ketika nikah Rudi, alhamdulillah ku Allah dipaparina nikmat sehat, masya. Makanya Rudi ge insyaallah bakal karasa berkana komo di dieu tariris Arjuna keur anyar kawin ngeunah Pak. Komo sim kuring mah boga jiwa seni Rudi dengekeun Rudi, dengekeun Rudi, mana Rudi? Dengekeun. Salma kade ulah wakasare mungkin tiris ngeunah di dieu mah sim kuring keur anyar kawin kebenaran boga jiwa seni ibu pan asup ka kamar teh ari nu boga jiwa seni mah sisindiran heula ngalangkungan pantul nomat nyai ulah rawas lamun aya anu heras sagede bulas eta teh urat nu heras. Cek pamajikan teh dengekeun Salma aduh si Aa sehat tuh ari sugan teh pamajikan teh arek jempling baruk nemalan majarkeun teh atuh akang oge ulah bendul lamun aya anu munu sagede bolu eta teh kulit malu. Alhamdulillah gara-gara sehat suka kamar dengekeun tah Haji Iman mitoha kuring mah ngarti
suka kamar disampakeun lain lampu ngagebur model kieu komoy mah lampu tembak lain Haji Iman di kamar teh didesain heula lampu oge buleut koneng malaikat tetet 5 watt wow dengekeun Rudi kabeneran gado pamajikan kuring mah aya karangan atuh geus diuk parendeng-rendeng teh kuring bingung ngamimitian malum kaluaran ti pasantren ceuk aing kumaha ngamimitianana nganda inget aing mah kudu lijen tamat atuh Quratul Uyun tamat Fathul Ijar tamat cek Nabi sunat urai heureuy kabeneran gado pamajikan kuring aya karangan ceuk aing teh Nyai ka ari eta naon dina gado hideung-hideung jawab eta teh Hajar Aswad atuh sunat gua dicium atuh mangga ecep eta leungeun teh cicing Rudi Nyai naon ieu menyual eta teh Bukit Safa dan Marwah ngabohong piraku Safa dan Marwah teh aya polumean sanes volume eta teh pentil tasbih atuh ari kitu mah hayang wiridan atuh mangga subhanallah 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 ngadenge subhanallah mitoh mudahan iman alhamdulillah ya Allah menangkeun minantu santri tengah penting masih keneh wiridan alhamdulillah gara-gara sholat bisa berjamaah gara-gara ibu bapak bisa ngaji gara-gara tukang dagang bisa jualan gara-gara nu ngajablay bisa ngajablay gara-gara ari di dia aya jablay teh oto aya di dia masa dayana oge istri solihah amin ya Allah ya Robbal beda Pak istri solihah mah hiji betah ngaji dua lamun ngaji teh bunga nu nomor katilu wasatrul aurat tertutup auratna buktinya malam ini tuh gedingan penting aya nama ibu-ibu nak marake tiung ayeuna mah betul isukan mah teh nyaho da beda rada dengdek make tiung na ge nu teu biasa mah awas tong diomekeun awas kapanggih ku aing sia cicing kembali ke perlu digarisbawahi oge ieu Pak sehat aya nu nganter kana rahmat pun sehat aya nu nganter kana laknat pertanyaanana sehat nu mana Arjuna nu nganter kana rahmatna Allah ku jisim kuring dijawab Pak nyaeta sehat anu dibarengan jeung tamsilna kieu Pak Ibu contohnya begini kecap sehat entep karena jisim jismani urang panon eces ninggalina cepil ecesnya daguna suku wuhuk bari jeung panceg awak jak waringkas sedengkeun apiat mantepna kana ati sanubari hatena dipinuhan ku nur ilahi anu ngabuakeun hasil tawadu DP handap asor berehan neukeunnan dedehan daek nulung kanu bingung daek nalang kanu susah ngahudangkeun kanu labu ngajait kanu titeuleum mere kanu butuh nyangan kanu poekeun insyaallah kangaran-ngaran sehat dibarengan jeung apiat kadituna bakal nganter kana rahmat ti Gusti tapi sabalikna Pak aya sehat nu nganter kana laknat Allah nu mana sauwihna tinu tadi Bu sehatna teu dibarengan jeung api awakna cagerna mah cager jagjagna mah jagjag ngan hatena
syirik pidik aniaya nyewaan geuleuhan payaan kabatur naudzubillah summa naudzubillah sehat ngan teu dibarengan jeung afiat kadituna lain kalakah nganteur kana rahmat Allah nu aya ge bakal nganteur kana laknat jeung adab ti Gusti naudzubillahi min Pak kagaran-garan sehat teu dibarengan jeung afiat maaf sok sanajan imahna tangga jeung masjid boro-boro daek asup ka masjid kirang barat tadarus itikaf dan lain sebagainya ibadah di jero masjid nincak teras masjid ge mungeun jadi marah nonton kain kanaran-naran sehat tadi barengan jeung afiat sok aya paribasa seperti kieu Pak jalan-jalan eta kabanjaran cemimin aya ngaran mimin di dia astagfirullah sorry min lain mimin ieu mimin itu Amerika maaf bisi kasinggung ganti ngaran atuh kokong di kandung badak emang bisa hah kubang badak di kubang badak aya ngaran kokong duduh eti nunung rodiah ya Allah Maimunah moe maneh dasar sudah segala aya aing mah Dewi Sinta Santi Maisaro moe sirah teu aing mah segala aya geus tong dingaranan atuh ah diomongeun ya Allah kadu badak kadu badak wae aing tadi teh kubang badak aya kubang aya kadu badak mah di Banten atuh ieu mah kubangnya itu mah kadu ieu mah kubang teh kubang kuku nasi abang betong dingaranan teh piomongeun di dieu mah sagala aya komplit jalan-jalan ka Banjaran aduh ibu-ibu orang kampung kubang badak kanu balalager dah teh ngono nyawer di dieu mah penting tadi mah aing disawer ngeuna kuno hajat teh ya Allah menang 500.000 lumayan euy di dieu mah Haji Iman ting nyawer ting moal hampura Haji Iman lain nyindiran ngabejaan jalan-jalan ke Banjaran aduh ibu-ibu orang kampung kubang badak anu balalager naik taksi kahujanan pengajian rajin ka pengajian aduh ibu-ibu orang kampung kubang badak anu balalager kasalaki mah angger ngalawan akur pak akur emang di dia anu sok ngalawan kasalakina aya saeutik loba tiungan warna kumaha oh. Saya mau tanya sama bapak-bapak tolong dijawab Pak lamun aya pamajikan ngalawan kasalaki nah kira-kira eta sehat apa henteu sehat apa henteu yang kelas sehat apa henteu sehat pakai nyebut henteu matak nepi ka ranteng-ranteng geti koronya ngangan kasalaki nepi karek luncak bola mata kitu ge ngabunya sehat. Dan pertanyaan kedua lamun aya pamajikan ngalawan kasalakina kira-kira apiat apa henteu eta masalah apa
kunaon loba istri ngalawan kana janten carogena kulantaran hatena teu apik. Saya mau tanya Bu, tolong jawab yang jujur. Ibu sok seuri taraka salaki. Sok Ustaz mun salaki bogaeun duit. Giliran salaki tegablegan duit boro-boro hayang seri monyong kawas aseupan. Komo salaki nete semplek nincak semplak usaha kaditu kadia hararese. Budak beuki mewek nu nagih rabeng Mang Emok dararata. Oh aing curiga di dia ya. Curiga aing di dia. Aya di dieu sok pinjem duit ka Bang Emok aya. Aya nu sok pinjem duit ka Bang Emok aya. Atuh ngaku we naon hesena. Naon salahna urang nginjem duit ka Bang Emok, paparining dulur teu daekeun nginjemkeun. Bener teu? Tatangga oge hare-hare, betul. Beda jeung urang kerja ya, beda jeung urang keur loba duit, da boro-boro dulur, tatangga oge ngaku dulur ka urang teh, betul? Betul. Giliran we urang nete semplek dicak semplak pangabutuh loba, beulieun loba, bayareun loba. Aduh, boro-boro dulur, boro-boro tatangga dulur oge hare-hare, leres. Leres. Untung ada Bang Emok, betul? Hidup Bang Emok. Ah, goblok bener. Beki kapangi we ku aing atuh. Ya udah, saya doakan Bu, berkah ieu pangaosan di Bapak Haji Iman, saya doakan ibu-ibu nu hadir ka dieu nu barokah hutang ka Bang Emok. Ya Allah, mudah-mudahan balik di dieu sing loba duit. Amin. Buh, loba nih nasabahna. Bu, ibu, cuman awas pesan dari Arjuna, ibu lamun tema wangsul ti dia enjing atawa pageto, tiba-tiba Allah memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, tiba-tiba ibu boga duit, wayahna eta hutang ka Bang Emok bayar, ibu karunya da batur oge usaha lain susurumputan wae. Repe-repe can rapi aing ngomong dengekeun heula. Bayar lunasan tong nginjem dari titik sagede kalapa. Hei Bu, ibu, naon untungna urang nabut artos ka Bang Emok? Pak, diem-diem bae pugu sarwana oge dia ngijinan nginjem duit ka pamajikanana ka Bang Emok, betul Bu? Bener seolah-olah ibu-ibu nu salah teh pugu sarwana oge, bener teh Bu? Pas pamajikana karek balik, mama geus di mana? Ih geus nariung jeung Ceteti Cerodia Cemimin tadi teh. Nariung jeung Emok. Tidak saha, nanaonan kikituan. Teu meunang eta teh. Sabaraha nginjemna? 1 juta bapak teh gede. Kadeu 500.000 jang rokok, si goblok. Dasar ulahna. Pak, naon untungna urang ngijinan nginjem duit ka pamajikan ka Bang Emok? Apa untungnya Bu? Mohon maaf, ya Arjuna ceramah moal waka mengedepankan dalil Al-Quran, hadis, ijma, komo parat tepi ka kias. Urang make dalil akli we Pak. Lamun cek bahasa orang dia, urang make logika we. Lamun cek Rocky Gerung mah urang make akal sehat we Pak. Mohon maaf, tolong dijawab pertanyaannya. Ibu bapak, lamun urang nginjem duit ka Bang Emok, gedena 1 juta rupiah, ku Bang Emok dibikeun 1 juta apa dikurangan? Oh nyahoan bener we. Tuluy giliran urang mayar ka Bang Emok kudu lempeng 1 juta apa kudu dileuwihan? Lamun nginjem dikurangan eta lamun mayar dileuwihan eta lamun nginjem dikurangan eta lamun mayar dileuwihan lamun nginjem eta lamun mayar ngomong kabeh ngomong lamun nginjem dikurangan eta lamun mayar di. Mohon maaf Pak, sengaja saya ulang-ulang. Kenapa hal ini saya ulang-ulang? Sengaja Pak, sugan we tebus kana jantung parat kana ati sanubari dibuka mata hate ari geus nyaho kana katerangan mah ku Allah diberi taufik jeung hidayah jadi sieun. Amin. Ya Allah ya Robbal. Heukeuna kamari mah nu geus-geus mah da teu apal da teu nyaho kana dampakna ari geus dibejaan mah kateranganna piraku urang teu sieun ku Allah. Betul? Betul. Kembali lagi, nginjem dari mana dikurangan?
kudu dilebihan. Kalau memang prosedurnya Bang Emok teh seperti itu, atuh datang Bang Emok kaku Bang Badak teh, nulungan apa nyekek? Nulungan apa nyekek? Nguntungkeun apa ngarugikeun? Ketika kita sadar, ternyata datang Bang Emok ka dieu teh dulur, bukannya nulungan tapi bukti namanya nyekek, lain nguntungkeun, patah nama ngarugikeun. Atuh lamun datang di Bang Emok ka kampung ku Bang Badak, mending kena diantep apa diusir? Antep kenapa usir? Antep kenapa usir? Orang ku Bang Badak siap bersih tina riba, siap? Siap usir Bang Emok, siap? Takbir. Ibu-ibu, ya siapa tadi kau lagi tak mau ke jadi negara situ. Bu, jadi lulus Pak Karunya. Bu, ampun aja lah kumaha tuh keterangan kudu ditepikeun bener tuh. Leres teh Pak. Ieu moal naon Arjuna cara mana jadi peres wios. Kajeun. Moal ngambek moal ngadat, moal pundung, moal mere berkat. Wah, aduh. Suwe ngaji penting ieu ya. Hapunten Pak, kunaon Arjuna jadi tumedah heula, jadi wawartos heula kasadayana. Saya pernah ceramah di satu daerah di Kabupaten Cianjur, tapi mau dibejakeun ngaran kampung nama bisa dulur di dieu. Singkat cerita, saya sampai ke lokasi tempat parkir mobil Pak, turun tina mobil, ternyata geus disampakeun ojek Ibu. Saya naik motor, singkat cerita nepilah ka parkir motor, pas turun tina motor ai sugan geus nepi, ternyata disampakeun sapatu bot. Cek santri bahasa kinaya Abah punten ieu saking ku pelosok-pelosok na daerah nepi ka lokasi ngobrol sareng para kasepuhan, tiba-tiba kiai sepuh ngobrol ka Arjuna majarkeun teh punten di dieu hoyong dipangbahaskeun terkait urusan riba terutami nu aya kaitan sinareng Bang Emok. Saya kaget Pak, sim kuring langsung olohok mata simeuteun. Hampura ibu eta mah teh bisa di bahasa Indonesiakeun nya. Olohok mata simeuteun. Sok urang cobaan. Olohok melotot. Mata bahasa Indonesiana sama mata. Simeuteun, simut belalang. Piraku Arjuna mendengar request dari sang kiai langsung melotot mata belalang. Saya kaget Pak. Cek kuring Abah kiai nu leres piraku Bang Emok asup ka pelosok model kieu. Kumaha jawabanana? Ya Allah ya Robbana. Abdi kaget ngadangu jawabanana. Kudu dibejakeun rahasiana. Bang Emok di dieu geus jadi penyakit masyarakat. Gara-gara Bang Emok jelema nu tadina maju usahana ngadak-ngadak monoton. Gara-gara Bang Emok jelema nu tadina babandana loba dilitu jeung di dieu ya Allah ngadak-ngadak disitaan. Gara-gara Bang Emok kapaksa manehna ngajual harta bandana. Gara-gara Bang Emok tungtungna teu nyaman cicing di lemburna. Gara-gara Bang Emok mulai pakai truk jeung dulur jeung tatangga. Gara-gara Bang Emok terjadi pertengkaran rumah tangga. Gara-gara Bang Emok terjadi perselingkuhan rumah tangga. Bahkan gara-gara Bang Emok terjadi perceraian rumah tangga. Naudzubillahi min. Waduh, sim kuring kaget bah, cek kuring. Aduh, pangresa abdi teu wantun ngabahasna ari tos kronis kitu mah. Wayahna cenah kiai kudu ditepikeun adi dieu mah walau kana muron sok sanajan pait meureun kamari mah umat teh teu nyahoeun kana hukumna abdi teu wani nerangkeunana kulantaran abdi mah orang dieu bisi pajarkeun panatik bisi pajarkeun musik kahirupanana wayahna kuaah yang ditepikeun. Aduh kaget ibu kapaksa. Singkat cerita, saya naik ke panggung Pak, dipanggil oleh MC. Saya kupas tuntas terkait riba nu aya kaitan jeung Bang Emok. Jamaahna ribu, mayoritas ibu-ibu nu hadirna. Masya Allah. Setelah saya bahas ibu, apa yang terjadi Pak? Ternyata ibu, alhamdulillah, ibu-ibu nabarali kabeh. Nya saopatan eta teh Pak, mun teu salaman nini unggul. Geus tadi percaya meureunana ku germo Bang Emokna. Mata bari geus ngomong kieu mah bakal kanyahoan ku abdi Pak da geus boga pangalaman. Lamun ku kuring keur dibahas, tiba-tiba ibu-ibu anu nangtung, alasan reka cai teh, cangkel teh, tunduh teh, poho teh pan
motor teh dikunci alasan budak teh alasan isukan rek gawe teh nu kuku mah eta nasabah Bang Emo kapanasan nah kau yang ditelak-telak lah ibadah di Osaki ya dua alus ya lampu nacaan ke tempo kau ini lanjut terus telah bios awas kabur nasabah berarti eta wah heran kabeh bismillah neda doa ti sadayana ibu bapa rehna insyaallah sim kuring bade ngalaksanakeun nginum mudah-mudahan sing salamet amin tiis lain sugan teh Haji Iman teh ngarti atuh keur saraki mah cocok nage susu jahe gitu apunten Pak Haji sanes nyindir ngabejaan nya ieu di mana-mana pan Haji Iman ge terang sok dibere piraku di Haji Iman henteu apunten Haji Iman heureuy campur sudah tahu luka di dalam dadaku sengaja kau siram dengan cairan apunten Pak Haji Iman ampun kumawe carana nu penting mah hasil teruskeun ieu teh lanjut susu jahe betah keneh teu bagaimanakah aku kan betah ceramah di sini saja aku susah gelisah jangankan menjamuku dengan kue kesukaanku secangkir susu pun tak tersedia apuntenna Pak Haji Iman kumaha carana oh mangan aja guru siap sing salamet di jalan neda doana pun guru barewang suli ka Tasik mudah-mudahan sing sehat di perjalanan sing dilancarkeun sing sehat neras margi diperyogikan ku umat anjeunna buka pondok pesantren Masya Allah di Tasikmalaya malah raos ibu pesantren di anjeunna nya pesantren Quran belajar kitab salafi oge bari aya sakolana alhamdulillah doakeun pesantrenna sing makin barokah ya Allah ya Rabbal tamun boga budak ibu pesantrenkeun hayang jadi kori internasional tuh anjeunna entos muka pondok pesantrenna sakolana aya belajar kitab oge diajarkeun ilmu tauhid diajarkeun ilmu nausorof diajarkeun terus ayeuna geus puguh ari qiraat mah geus puguh da emang pakarna jagona doakeun pesantrenna sing langkung maju amin kitu tah Pak Haji Iman kitu diajar kori ka ditu ngan lamun diajar ninyo susu jahe mah di dapur we oh jadi kadinya deui Masya teruskan betah kene betah lanjut moal naon moal nepi ka mana tadi nyaosna si atuh eta mah Umi iklan meuni kudu dibahas deui oh Bang Emok emang moal naon di dieu gabas Bang Emok moal serius moal naon moal anu kasinggung moal anu kadesekan serius ngan daripada Arjuna ngabaklak sorangan mending kene urang baca kateranganana babarengan yuk urang baca babarengan yuk sok tuturkeun sin kuring bismillahirrahmanirrahim baca
barang Pak nu teu maca aing nyaho eta nu sok ngijinan nginjem duit ka Bang Emok ka babatuganana. Ayo ngomong bareng bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkeun ti sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hadith keula sudah datang tukang abi mah ya Allah udah ieu mah pajiman aman meureun nya teu dipotong aduh ya Allah ini era anjir jadi tampil bios wow naon dia namina astagfirullahaladzim itu sopannya benernya orang Kubang badak mah ka kiai teh ibu ka ustad mah saring tuh bahasa teh ulah kasar geura mun susu nenen mampu ini bukan bahasa vulgar bahasa lemes ibu lamun rek nyusuan budak bahasa lemes na kumaha nenen jadi lamun aya kiai ustad ajengan datang ka imah urang mere susugu nu sugu mah teu bisa memberikan jamuan yang istimewa tidak bisa minimal bahasa yang enak bu ajengan pada minum teh manis pada cair kopi pada nenen apunten Pak tidak apa Ji ada wilujeng nenen nenen bu oh mantap ya tiris gege sakumaha panas moal karasa bismillahirrahmanirrahim nawaitu syurba nenen lillahi ta'ala alhamdulillah aduh kunaon gara-gara ngaleut nenen ibu bener iya pemikiran jadi teu pararuguh ningali gelas Pak abdi jadi aneh kunaon tutup nenen buleut tengah aya nukian tutup gelas pikiran tuh ngomong karo ngomong deh barang-barang geus sarina tahan heula hatena bersihkeun deui ka Allah bismillahirrahmanirrahim saur Kanjeng Nabi idza dhahara ar-riba fi qaryatin faqad ahallu li anfusihim adaballah hartosna saur Kanjeng Nabi idza dhahara bila mana terang-terangan naon ar-riba transaksi Bang Emok di mana fi qaryatin di kampung Kubang Badak faqad ahallu maka nyata eta orang Kubang Badak sarua jeung mancing li anfusihim pikeun diri pripadina kana naon azaballahi kana siksaan Allah kana siksaan Allah kana siksaan ngomong bareng we hapunten ieu katerangan ya Allah ya Rabbana dibaca babarengan kalayan gestur genre dan mungkin ini akan mampu menjawab pertanyaan ketika dilontarkan kenapa bencana semakin bertubi-tubi diturunkan ku Allah di dunia kene Bu
gempa bumi can anggeus susul ku banjir bandang, banjir can anggeus longsor di mana-mana, nepi ka ayeuna lumpur lapindo di Sidoarjo teu anggeus Pak, bahkan beuki babeletekan geuning kalah beuki ngalegaan. Innalillahi wa inna ilaihi ulah nu jauh teuing lah. Saya ingatkan kembali sugan eta ge beritana nepi ka dieu. Ibu, kalau nggak salah 1 tahun ke belakang, Masya Allah, tabarakallah, 1 tahun ke belakang, 1 tahun katukan Pak, wilayah Bumi Pertiwi Nusantara, tepatna wilayah Kabupaten Cianjur, titikna di Cugenang, porak-poranda gara-gara 5,8 magnitudo kedalaman 10 km, hancur Cianjur Bu. Nepi teu ka dieu berita gempa Cianjur nepi dugi keung teu sieun teu oyarna dugi teu dugi oyarna ge gempa Cianjur nepi payun. Masya Allah, ageng alit ka dieu dugina, karaos ageng kabayang teu titik gempana di ditu model kumaha. Nepi ka ayeuna bumi anu raruntuh masih keneh proses pembangunan. Ngaruntuh ke nama Gusti Allah gampang, teu kudu hitungan poe, teu kudu hitungan jam, hanya hitungan detik hancur sekokoh apapun, tapi ngabangunna malila deui Pak. Cuma abdi mikir gara-gara gempa Cianjur eta Pak Tipayun, ya Allah ya Robbana, gara-gara kejadian tersebut banyak orang tua yang kehilangan anaknya, istri kehilangan suaminya, begitu pula sebaliknya. Ironisna loba santri nu jadi korban Pak, kiai seueur anu luka-luka. Bahkan gara-gara gempa Cianjur teu saalit santri anu wafat oge. Innalillahi wa inna ilaihi. Makanya seueurna santri sanes asli pribumi orang dinyapa. Aya nu orang Garut, aya nu orang Banten, aya nu orang Tasik, aya nu orang Jampang, aya nu orang Bandung. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi. Abdi mikirna kieu Pak, ternyata lamun Allah geus ngalungsurkeun musibah, Allah teu pilih bulu neangan jelema Pak. Teu paduli saya mah haram jadah aksarwa we jeung nu ibadah karasa siksaana teh. Teu paduli saya mah tukang syukuran angger we karasa siksaana mah jeung nu kupur babarengan. Teu paduli saya tukang salat angger bae jeung nu maksiat sarua Bu, siksaana mah karasa. Maka narek kesel kumaha Pak, ketika aya jelema digenggerekeun ku kiai, dinasehatan ku ajengan, mang tong kitu atuh pan haram cek Allah ge. Ibu teu kenging kitu atuh pan dilarang ku Allah. Dulur teu meunang kitu atuh bisi Allah marah, bisi Allah bendu, bisi Allah ngambek, bisi Allah nurunkeun musibah. Kumaha dijawab ku manehanana? Kiai masing-masing we kiai hirup mah. Sok aya nu nyarios kitu aya. Sok aya nu kitu aya. Sanes aya ibu loba. Betul. Engke lamun aya nu ngomong kitu ibu jawab. Mun aya nu ngomong kitu jawab urang sing tegas Pak. Paribasa masing-masing mah kiai hirup mah. Kiai aing nu mabokna kunaon kiai nu liarna. Aing nu pasang judi selot kunaon kiai nu stresna. Aing nu jadi nasabah bang emo kunaon kiai nu rewel ngilu bayaran leung. Sok aya nu ngomong kitu aya. Sok aya nu kitu aya. Engke mah jawab ibu, kanu sok nyarios kitu sing tegas ari geus ngaji model kieu mah. Kang, degekeun ku maneh. Degekeun. Eman sia nu mabokna, sia nu judina, sia nu jadi nasabah cemokna, sia nu sok maksiatna, tapi degekeun ku sia tolol, make tolol tabu eta mah. Lamun Allah geus turunkeun adat jeung musibah, lain maneh ungkul haram jadah, make haram jadah nu kadua mah. Lain maneh ungkul haram jadah nu bakal ngarasakeun penderitaanana, tapi kabeh bakal ngarasakeun penderitaanana. Betul? Ya Allah ya Rabbana. Oh, nawe matching ge kiai matching. Carita leutik aya ibu-ibu nongkrong di hareupeun imah. Keur ngeunah ningali pemandangan hareupeun imah ari kunyunyut teh kana bujurna. Aduh, ragamang dikodok ku si ibu ku leungeunna ternyata aya bentol sagede pestol. Oh gede teuing eta mah.
pas begitu di badoleungeuna si mana horeng aya sirem berem nyocok aya sirem berem nyocok aya sirem aya teloba tatanya jeung teloba omong langsung ku si Ece saking kuamat modar sia budur aing jadi bentos aja pastor kesel lebih kejam daripada Zionis Israel membunuh semut merah. Beres mehan sirem red ke belakang tuh ternyata ningali ngadungkuk aya sarang sirem teloba tatanya langsung mawa lamak di bensinan ditungkupkeun kana eta sarang sirem diduruk ku si ibu. Kandangna hancur termasuk penduduk sirem nu aya dina jero kandang ngilu pararae. Padahal kuring hiji nu nyocok kana bujur nama. Betul Bu? Betul Pak? Ngan kulantaran si Ece geus ambek, geus kesel. Tungtung nama jeung kandang-kandangna dihancurkeun ku si Ece. Betul? Artinya apa? Boleh jadi di kubang badak teh nu mabok nama saurang, nu judi nama saurang, nu jadi masa babang emok nama saurang, tapi lamun Allah geus perlu, lamun Allah geus marah, maaf Ibu, ya Allah, kabeh bakal ngarasakeun penderitaanana. Naudzubillahi min. Makanya lamun aya kiai mamatahan kiai ngawartosan eta teh lain nyewa lain musik kana kahirupan lain fanatisme tapi deudeuh jeung nyaa lamun ku kiai teu dibejaan lamun ku kiai teu dilarang rek saha nu ngelingan urang dulur betul papeurening nabi tos teu aya sahabat tos teu aya tabiin tos teu araya mujtahid mutlak tos teu aya generasina para ulama nu ngelingan urang Pak saha deui atuh kunaon malahok ayo was dipolototan wae jadi gara laki yeuh ya kok cenah teh naon tadi peurus moal naon moal aing jadi sieun jadi serem kebokor kain lagi kenapa bencana ini semakin bertubi-tubi Ibu? Coba tanyakan ke Mang Ebit. Ibu tahu Ebit? Siapa Ebit? Siapa? Oh pinter, Ebit GAD. Coba tanya ke Ebit. Bit? Ya. Kenapa bencana ini semakin bertubi-tubi? Ebit menjawab, serak-serak oge maksakeun eta si Ebit da buku dibayar mer. Cek Ebit kieu, Pak. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan sudah bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa atau bersama dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Ho 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 ho. Tapi kan itu jawaban Ebit Pak Ibu, eta mah jawaban artis. Coba tanyakeun ka Nabi, coba taroskeun ka Rasul. Ya Rasulullah, kenapa bencana ini semakin bertubi-tubi? Teu liren-liren ku Allah dilungsurkeun di dunia. Rasul ngawaler jawabanna nu tadi di awal sasarengan. Coba aplikasikeun make bahasa orang kubang badak. Saur Nabi, "Hei Arjuna, hei ibu-ibu, hei orang bapak-bapak, orang kampung kubang badak, idza dhahara, lamun geus terang-terangan, lamun geus bungkeulekan, lamun geus ngadalalahirkeun jelema. Kana naon ya Rasul? Ar-riba, karena transaksi riba, transaksi CMO, transaksi kosipa atau bangke bank keliling. Apa lain nama nu trending lain bangke Bu, tapi CMO nya bener teh. Ngariung pan lama berjanji teh marhaba, ayeuna mah berjanji teh ngariung. Oh di BA. Aku berjanji
akan bayar hutang tepat pada waktunya. Jika tidak tepat maka sertifikat imah aing diambil. Al-Fatihah. Aya nu terang-terangan ayeuna zaman ayeuna model kitu aya. Di Kubang Badak nu terang-terangan nginjem duit ka Cemok aya. Aya. Dengekeun. Aya bener aya. Berarti geus asup kana kategori cek Nabi faqad ahallu li anfusihim azaballah. Berarti warga masyarakat kampung Kubang Badak sawajen mancing pikeun diri pribadina kana naon? Azaballah. Kana gempa bumi, kana tsunami, kana longsor, kana banjir bandang, kana puting beliung, azaballah, kana siksaan Allah. Naudzubillahi min. Ayeuna Arjuna rek nanya ka dulur sadayana orang dia, orang kampung Badak, kampung Kubang Badak, sikeut bae kudak. Hai orang kudak. Harus disingkat meh teu panjang teuing aing ngomong. Hai orang kudak, hayang teh ieu kudak dihancurkeun ku Allah. Hayang teh ieu Kubang Badak kira-kira digempakeun cara dicianjur ku Allah. Hayang teh ieu kampung Kubang Badak dilongsorkeun ku Allah. Hayang teh Kubang Badak tiba-tiba ibu jeung bapak keur tengah peuting sare ngajejempling Allah ngintunkeun puting beliung dihancurkeun sadayana bumi nu aya di kudak ieu dihancurkeun jeung penduduk-pendudukna jadi korban hoyong digitukeun. Ieu orang kampung Kubang Badak hoyong teh disiksa ku Allah dicabut berkahna. Lamun bener alim, lamun laras embung, maaf pertanyaan nu terakhir ieu nu kedah dijawab malaikat saksina. Rek minjem duit deui moal ka Bang Emok. Moal Ustaz pan ayeuna mah keur ngaji. Yang lalu sudah biarlah berlalu ibu. Nuntos mah entos wae. Pan ayeuna mah urang geus terang kana hukumna. Dampak negatifna ternyata luar biasa. Ya Allah ya Robbana, lamun nyaah kana awak, nyaah kana lembur, wayahna engke mah perean. Geus lunasan, geus lunas tong nginjem deui. Atuh Arjuna pan ieu teh acara teh bab nikah kunaon make ngabahas halal haram. Dulu saya ketika acara pertikahan simpel ngajawab Pak, lamun hayang rumah tangga bahagia, opat kuncina diantarana hiji antakuna zaujatu solehatan, boga pamajikan kudu bagur, terus dibahas ku abdi, budak kudu soleh, terus deui kasabna deukeut di daerahna. Pernah teu berpikir kieu, kumaha carana pamajikan supaya soleh, kumaha carana budak supaya bagur? Kalau cuma teori gampang Pak, tapi prosesnya anu kurang kudu bener-bener dilakonan. Dampakna Pak anu dipika melante Imam Ghazali nu nyariosna barang haram lamun asup kana jero beuteung urang, dampakna mawa teas kana hate mawa kendor kana ibadah. Urang jeroan saeutik mah apa? Kunaon urang ngadegi adan wegah-wegah ting rek kacai. Kirang bara berjamaah mah jeung batur salat berjamaah. Arjuna percaya kana kailmuan orang dia. Bapak-bapak TKB ge nyaho kana pahala berjamaah 27 derajat saeutik oge moal dikurangkan pahala berjamaah. Semuanya bapak-bapak tahu, tapi kunaon wegah-wegah ting rek berjamaah teh Pak. Waktu pengajian rutinan, mingguan atau senenan atau kemisan, di dieu wengi naon mingguanan? Kemis. Jumat. Bapak-bapak Jumat. Oh malam Jumat, pas malam Jumat waktu minggonan pada eta geus diprogramkeun ku kiai, geus dijadwalkeun ku DKM, kunaon wegah-wegah teuing arek mingguan teh Pak malam Jumat. Alasan capek teh tunduh teh cangkeul teh rek lalajo persib teh pokona jampe kedul kabeh dibaca. Kunaon wegah-wegah teuing atawa ngaji ku ngajina nama bahkan ngaji nage kikireun kiaina, tapi kunaon ketika kiai nerangkeun halal jeung haram eueuh sentuhan sieun ku Allah. Ketika kiai nerangkeun siksa Allah daya jak sieun ku Allah eueuh dina hate teh. Kiai nerangkeun surga, kiai nerangkeun talaga Kausar, kiai nerangkeun nikmatna surga. Kunaon teh joro-joro bangkit semangat ibadah ka Allah. Aya naon atuh ieu teh Pak? Sup dina celik atuh bijilin dina celik kencan. Ada apa ini Pak? Maaf ulah wakan nyalahkeun ka batur. Introspeksi diri heula. Bisi loba ting barang haram asup kana jero beuteung urang. Dampakna mawa teuas kana hate, mawa kendor kana ibadah. Eta Pak. Bu, Ibu, tonggarakteun ka ibu mah karunya. Ibu aya? Ibu araraya? Bu aya? Ibu punten, jawab yang jujur. Kunaon nyabunya? Kadang-kadang ningali tatangga aya kemajuan teh ieu hate sok gampang dikuasai ku setan. Bawahanana jadi hasud. Tatangga kabeli termos anyar kunaon hulu sieun cenah ngagolotrokna. Tatangga kabeli kulkas anyar nah sieun cenah paranas tirisna. Tatangga
anak beli mobil anyar, si mak kunaon jadi naik mobil ambulan. Ada apa ini bunda? Maaf ulah wa kanyalahkeun ka batur ibu. Introspeksi diri heula. Bisi loba teuing barang haram asup kana jero beuteung urang, dampakna mawa teas kana hate, setan mudah menguasai hate urang. Tungtungna ningali batur maju lain bunga nu age kalaka susah. Naudzubillahi min. Pak Sugan molor. Pak kunaon boga pamajikan teh bader-bader teh. Cek bapak pamajikan ngalawan wae. Kunaon atuh pamajikan teh menang ngalawan wae. Padahal ibu punten, Neng. Siapa tadi saya lupa? Salma. Kewajiban istri terhadap suami itu diantaranya simkuring nu simpel baik. Dawamul haya. Kudu ngalanggengkeun isin payuneun caroge teh ibu. Isin ku caroge, sieun ku Allah, isin ku caroge. Tapi kunaon pamajikan teh eraeun yang hareupeun akar. Kitu hareupeun salaki geus teh eraeun. Cileun naplok dina panon sagede bodrek teh eraeun. Heuai hareupeun salaki teh eraeun. Sekalipun di kamar berdua, bahkan satu selimut berdua, cakup pamajikanana hitut kot gugur-gugan salakina. Kunaon atuh meunang ngurus tunjung teuing boga pamajikan teh kan. Giliran keur boga duit kakarak baik seuri sabejam 2 jam geus ngalawan deui. Aya naon atuh ieu teh Pak? Maaf ulah wa kanyalahkeun ka pamajikan. Introspeksi diri heula. Bisi kasap urang kotor, loba teuing ngapakahan bojo tina ladang nu diharamkeun ku Allah. Dampakna teuas hate pamajikan. Tungtungna mah jadi awewe nu durhaka kanu jadi salakina. Puas. Pak eta nu penting teh ibu ngaji kieu nu penting nama ari teori mah lamun hayang rumah tangga bahagia mah atuh kudu pamajikan kudu bageun. Heuh kumaha carana supaya bageun? Kasar urang sing kade Pak. Bu, ibu, Arjuna rek amanah ka ibu-ibu. Bu, didangukeun moal, diamalkeun moal. Ibu urang hargaan salakiyu. Hargaan salakiyu. Nu kahiji catet ibu. Ibu teu meunang barang pentak kanu jadi salaki di luar batas kemampuan seorang suami. Catat itu bu. Benar bu. Mohon maaf Pak, ini ada kaitannya dengan halal haram yang dikhawatirkan. Awas Neng Laila. Mohon maaf, siapa tadi? Salma. Neng Salma teu meunang barang pentak Kakang Rudi di luar batas kemampuan Kang Rud. Ibu teu meunang barang pentak ka salaki di luar batas kemampuan salaki. Nu dikhawatirkan kieu tolong dicatat ibu. Yang dikhawatirkan bisi salaki saking kunyaah ka pamajikan, deudeuh ka jadi bojo, cinta terhadap istrinya. Tungtuna salaki tos pati jiwa raga ti paparetot jeung ti babaran ting kasap ka ditu jeung ka dieu ngan hanya kal imana lemah. Tungtungna mah teu diliuk halal jeung haramna. Meunang nu dipikayang ku pamajikanana si mana goreng kacampuran ku ladang haram. Bahkan seutuhnya tina ladang haram. Da belaan nipu teh, belaan ngarenterkeun, belaan kuapau, belaan ngagarong, belaan nyokot hak batur, belaan korupsi. Dibikeun kanu jadi pamajikanana. Ibu sanajan sae eta bungkeuleukanana padahal tina barang nu diharamkeun ku Allah. Catat ibu sarua jeung diracun kudu jadi salaki ku barang nu diharamkeun ku Allah. Naudzubillahi min. Lamun urang boga motor cek dealer motor kudu dieusian make cai. Dieusian make bensin, kalakang make cai. Mesin motorna beuki gagah beuki rusak. Beuki gagah beuki rusak. Motorna maju moal. Maju, pan didorong. Jalmi ge kitu Pak. Bapak gaduh bojo sami Pak. Cek Allah wayahna pamajikan kudu dinapakahan tina ladang anu dihalalkeun ku kami halalan thayyiban, nya halal nya thayyiban nya bergizi. Perlu dicatat eta Pak der teh tina ladang nu haram. Puguh cek dealer kudu make bensin, der make cai, tungtungna mesin motor rusak. Tungtungna mesin pamajikan urang rusak. Naon mesin waya dina pamajikan urang? Naon mesin waya dina jelema? Nyata nu tadi teh kolbu urang, hate urang, tungtungna hatena rusak, hatena teu apiak. Kadituna jadi nganteur kana laknat ti Gusti. Kahartos teh. Paham teh Pak? Kahartos dugi ka dieu kahartos.
makanya hati-hati ibu sing sabar sing tawakal dina kategaduhan caroge mending keneh di paraban ku salakiku SMS ibu terang teh SMS teu nyahonya SMS teh sarimi make sangu sok ameh apal atuh balik teh nyaho SMS atuh mending keneh ku salaki dibere SMS nya eta sehingga make ser tuh sarimi make sangu gitunya SMS tahun cenah tuh 2 3 sarimi make sangu nah eta daripada dibere kadaharan ku salaki anu mewah restorannya juta-juta tapi tina ladang anu diharamkeun ku Allah mending kena dibere cai baso ku salaki kuat kabeuli baso-basona acan jeung cai baso tapi jelas halalna daripada baso urat anu harga jutaan tapi hasil tina ladang korupsi hasil tina ladang puak pao hasil tina riba naudzubillahi min itu akan berdampak bu komo ibu masuk ngandung kika ditu nate kumaha lamun eta katuangan haram teh jadi anak urang naudzubillah nomor 2 amanah hiji deui ka ibu omat lamun caroge bade istirahat kulantaran teu enjing dugi ka sonten tos kasat milarian barang halal omat sontena istirahat bade kulem teu meunang ngomong nu matak ngabingungkeun komo nu matak nyeri hate keun jadi salaki capat eta ieu mah salaki arek istirahat geus capek jeplak ngomong sakadaek ya Allah eta salaki kuat teu bisa molor pindah salakina ke tengah imah ge dina kursi dipeuremkeun teu daekeun molor pada pugu ge hate kasinggung betul Pak aya kuntung udun dina sebab dicokot ku salakina geus koneng ge dikenyot deui Allah hasepan pada pugu ge poho makamat teu disunut tadi ya Allah eta awak salaki teh ibu kuat tapi kakuru maafkan ukuru punten Pak beda kuruku penyakit yang kuruku pikiran beda hari kuruku pikiran apa diumaran ke klinik terdekat teh cager di bawah ke puskesmas teh cager na pugu gecet dokter aja imah penyakitan cager nama dibawa ke rumah sakit ke kota ke Garut ibu na pugu ge eta mah di ronsen katingali hasil radiologina meni jelas aya gambar pamajikan anak keur molotot ya Allah Bu, ibu ya Arjuna rek bere resep supaya berkah rezeki dalam rumah tangga hoyong diwartosan hoyong keur ka ibu-ibu layanan khusus na ibu hayang babari rezeki ibu hayang dipermudah rezeki dalam rumah tangga ibu nu kahiji ibu singsieun ku Allah Pak, Bapak singsieun ku Allah, salaki pamajikan singsieun ku Allah, Arjuna kudu sieun ku Allah, ibu jeung bapak kudu sieun ku Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jelema nu sieun ku Allah, sesulit apapun, sebesar apapun beban hidupnya, yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar. Tong sieun, Bu. Bahkan kadituna ya Allah ku Allah bakal diberi rezeki min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki nu teu disangka-sangka. Catat eta Bu. Nomor kedua, hayang dibukakeun pintu rezeki ku Allah. Ibu bahagiakan suami. Nyabagiakeun suami teu kudu make modal ibu. Ibu cukup memandang wajah suami dengan tatapan cinta dan kasih sayang, itu sudah jadi poin kebahagiaan buat suami. Benar teh Pak? Resep teh lamun ningali pamajikan ramah marah mai budi resep teh lamun ningali pamajikan molotot baik itu rek ngajreng kanana resep teh Pak terus ibu salaki boga duit teu boga duit ibu tetep ramah tamah tetep amis budi insya lamun ningali dina sisi pahala lamun ningali dina sisi ganjaran ibu ningali pameun teu caroge dengan tatapan cinta dan kasih sayang maka pahalanya sama dengan melihat Ka'bah ibu. Kamu orang ningali Ka'bah mata morolok dosa morolok nyontoh orang dia morolok kubang badak apa bahasa morolok morolok ibu hayang ningali Ka'bah teh ongkosan minimal 30 juta ibu baru bisa berangkat ke sana
Ustaz, ayang nempo Ka'bah ka ditu, aya ka Mekah, teu boga duit ka mau kecan lunas. Tong leutik hate. Ibu pulang dari sini, masuk rumah, lihat wajah suami, tatap dengan tatapan cinta dan kasih sayang. Labbaik Allahumma labbaik. Apa Ka'bah? Ibu mencium kening seorang suami, cium tarangna, pahalana sarua jeung nyium hajar aswad ibu. Komo salakina nu hideung mah. Maaf anu hideung. Benar Bu, dina kitab Ukudul Ijen mah dijelaskan, ibu satu kali mencium kening seorang suami, jaminan dari Allah 70 dosa ibu-ibu dihampura. Sekali cium 70 dosa. Sekali nyium 70 dosa. Lamun 2 kali 140. Matak ibu-ibu lamun hayang bersih tina dosa balik tidik gampang. Ibu balik tidik kecerokan tarang salakin. Lain ya amalkeun. Oh saya ngaji salah dege sia bahaya cilaka komo salakina teu hadir ibu hayang ngamalkeun. Oh mata kriweuh eta teh. Ibu pulang dari sini ketuk pintu dulu dong, betul gak Bu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya geus mantap nya ti pengajian. Astagfirullahaladzim, akang hargaan atuh kieu-kieu ge mama teh geus ngadengekeun ceramah, akang geus ngaji, akang mah meuli teu ngahargaan. Tumben sia eling. Amit-amit aing mah meuli teu kabeneran bunga salaki teh ya Allah. Coba lamun akang tadi ngaji ngadengekeun ceramah Arjuna pasti da romantis akang teh. Emang naon cek Arjuna cenah? Kieu akang ngadengekeun. Kieu Kang, tapi ampurannya Kang bisi mama salah denge da mama ngaji teh di juru Kang. Kumaha? Cek Arjuna cenah sing saha pamajikan anu nyium tarang salakina maka pahalana teh cenah Kang sama dengan mencium Haji Ahmad. Atuh dicapok salakina. Nah, Hajar Aswad jadi Haji Ahmad. Lain Haji Ahmad, Hajar Aswad. Hamburakan heureuy lain Haji Ahmad Kang Hajar Aswad Kang. Malah cek Arjuna teh kieu lamun mama sakali nyium tara akang jaminan calon 70 dosa mama dihampura sakali nyium eta teh Kang sakali nyium. Aing nyaho sia mah balik ngaji ti Haji Iman teh sia nyium tara aing nya. Amit-amit ya Allah najis. Astagfirullah. Sia kasalaki nyebut najis hampura Kang kalepasan jurig. Udah sia jurigna. Mun kitu abang mah. Jadi saya teh karek nyium tara aing. Tagala mun diizinan ku akang, aing teu mah moal Kang atuh da sanu teh hayang dihampura dosa ku Allah. Sabaraha kali nyiumna? Akang mah siga teu didenge, mama kita tadi ngocoblak. Sabaraha kali? Atuh akang dengekeun sakali nyium we 70 dosa mama dihampura, lamun 2 kali berarti 140. Komo bener Kang lamun galok cok teureun. Ibu, mun geus diizinan ku salaki geus tong loba tanya dia langsung amalkeun da gampang ieu. Balik di langsung pakutek beheung salakina. Langsung ibu paritekeun sirana rakatak. Tinggali Ka'bahna. Maksudna mah tingali pamen teu. Geus ningali Ka'bah, cium Hajar Aswadna. Nah, maksudna mah cium tarangna keningna ibu nyium Hajar Aswad geus sembarangan Bu. Ada bacaannya. Bisi tapal tulis daya ge ibadah tuh. Bismillah. Allahu Akbar. Langsung cium. Platuk. Insya Allah cek salaki ibu alhamdulillah ya Allah pamajikan urang balik ngaji di Haji Iman jadi garelor. Kok nanti biasa merunak. Ini kadang-kadang ibu-ibu Pak bukannya bahagiain suami, kadang-kadang ibu-ibu mah bukti dapat jete bukti ibu-ibu mah dangdan sote lamun areka kondangan bener Bu? Tuh reka kondangan mah dangdan bebeakan lipstik 3 jengkal make up 5 cm halis dikerok ganti ku sifat nepi ka jiga mah 2 jip mutasil eta tanya rugudu hujan badak ngangkatan pakaian. Oh, balik TKI mah halus nalungi. Tempat-tempat percis tuyul dan bayul. Terus sebadang dan rambut diri banding gila lempeng
langsung di benhur, di chat, di catok, beruman hejuan kuningan jayan cikuran kurupukan saledrian sambelan saetik sebelah ulu karena itu. Baju butut diganti kuno halus ada kondangan mah. Oh liwat ibu-ibu tengah poe meni melengir Pak, minyak nu meunang beli akang dibeakeun. Anjir mana beres tanah habis-habisan keluar dari rumah hanya dipersembahkan untuk tukang ojek liar tuh giliran rek sarejeng salaki Pak boro-boro make baju mantes boro-boro dandan bebeakan kalaka make daster bolong anu cicilan sampai 2.000 teh akhirnya pantukan kiri dita kadang liwatnya make jalan ieu teh make mio hideung baru mau karesek hideung aja nyaho aja nyaho lah sarejeng salaki mah boro-boro nu aya kalau make ieu teh ka dieu parat oh make autan atuh dicungku salakina teh pahit subuh-subuh salakina ngabudah anjir karacunan autan deh naudzubillah min percuma haji kau lakukan percuma zakat kau berikan kalau kau suka melawan suamimu yang kepayang tepuk tangan aing nyanyi tadi enggak sih yang lagi tadi aing mah Masya terakhir Ibu Arjuna nyunkeun doa tanggal 28 November saya mau berangkat ke Baitullah pada jarahkan Nabi doakeun ku Allah sing diberi kesehatan dilancarkan sehat abdina sehat jamaahna amin insyaallah 190 jamaah 4 bis nanti saya akan bawa rombongan bisi di dia hayang umrah teh hayang umrah hayang terus daftar can arek ini jeung saha ari can daftar arek ngojay pae manteh bisa nurek kiring umroh jeung Arjuna ibu bapak bisa nelpon ke Haji Iman tiasa ngahubungi ka Kang Haidar ka Ustad Haidar eta lah pokoknya insyaallah nanti ada keberangkatan di bulan Agustus tahun 2024 sengaja saya iklankan nanti masih lama bulan Agustus Pak jadi nabungna ti ayeuna hubungina ti ayeuna alhamdulillah saya punya travel umroh saya mendorong sahabat saya namanya Al Hasan Tour and Travel baru hari ini PPIU-nya keluar, alhamdulillah. Jadi saya baru punya SK resmi baru hari ini Pak. Tapi di kamari geus ngaberangkatkeun. Kemarin baru proses tapi udah memberangkatkan. Hari ini izinnya sudah resmi. Hati-hati dengan travel umroh yang tidak berizin. Hati-hati Bu. Komo lamun teu wauh mah aya jeung Arjuna mah pan piraku teu wauh, tinggal neangkeun ka Sukabumi lamun teu bener teh mah oh imahna ieu tinggal dicopot imahna bawa ka dieu aya kaduga mah. Mudah-mudahan sadayana diberi milik Allah bisa jarah ke Rasulullah amin. Saya baru 60 hari pulang dari sana dan 10 hari lagi saya mau berangkat lagi ke sana dan kemarin saya bawa oleh-oleh Bu insya Allah mau dibagikan pada hoyong teh oleh-oleh di Madinah hoyong oke baik santri baru kade urang bagikan ibu-ibu sing dinarasipkeun bisa berangkat ka ditu Pak kaditunya sing aya rezekina amin ya Allah ya Rabb. Tadi Pak Haji Iman diajarkan, Haji orang umroh juga, insya Allah, insya Allah arek, insya Allah pedang hargaan, tadi jawab ku orang tidak apa, Haji Iman didoakan sing aya milikna lah amin. Ini oleh-oleh dari Madinah masih ada, ku abirek dibagikan, tapi mau ke bagian KB, ya teh parfum Raudoh Pak. Anu pernah kaditu saya jamin akan meneteskan air mata karena ketika mencium parfum ini bakal cerik Pak. Eta oge lamun bener-bener husu ngadoa di Raudohna
Kenapa? Karena parfum ini aroma karpet Masjid Nabawi, aroma raudhah. Ketika jarak ka Rasul, ambeuna seungitna seungit kos ieu. Aroma manis, seger, tahan lama insyaallah tanpa campuran alkohol, teu make metanol. Ini asli bibit. Abdi kenging ti ditu, Pak. Insyaallah hoyong teu? Nah, tuh ulang opat ngadaikeun aing ngomongnya bener. Insyaallah nanti Pak dianggo jumahan, dianggo mingonan, ibu dianggo tadarus kira nu pernah ka Mekah mah komo. Tadarus diamu-amu sengitna, ya Allah ibu serasa perasaan di raudhah ibu. Maksudnya pernah kaditu, anu can pernah kaditu ngambil parfum ieu jadi nyaho sengitna Masjid Nabawi teh kos kumaha ta ieu Pak. Ngan moal ka bagian sadayana kulantaran ini cuma beberapa lagi, tapi tong selempang aya ieu. Kan ieu mah alit Pak, ieu alit. Saya enggak berani ini mengatakan dari Madinah. Ini saya dapat dari Habib Abdul Qadir Al-Idrus. Saya nggak tahu beliau dapatnya dari mana. Kenapa saya ambil? Karena sengitnya seger Bu. Masya Allah. Jadi sengitnya teh seger, tidak ada indikasi minyak nyong-nyong daya. Serius. Ini saya kasih awalan biar ibu dan bapak, ibu-ibu lah. Pak, kan cenah disebarkan kan itu cenah ngasaan maksudnya. Jadi lamun teu beuki tong nyokot gitu. Tapi saya jamin semuanya pasti suka. Lamun ieu mah teu bisa dicobaan Bu karena make bau. Ya Allah, seger. Sok cenah di kitu tah kaditu lain dipesakan ku akang. Papai engke sesana pesakan ku akang kakara kitu. Seger. Aromana seger. Sok papaikeun, kitu papaikeun. Kenapa saya bagikan minyak wangi? Karena yang paling disukai Rasulullah ada 3. Yang pertama thayyibun, wewangian Pak. Rasul paling resep karena sesengitan. Kenapa? Karena malaikat rahmat ngadeukeutan. Bapak lamun bade kasab, sekalipun kasawah, ulang ngalecehkeun karena kasab urang Pak. Pakai baju butut enggak masalah, tapi pakai wewangian. Malaikat resepkeun Pak. Allah bakal mere kasehatan kabugaran kana awak urang. Kasawah pake bade ka pasar anggo ieu mah kapal ieu kasawah ieu ka kebon kot baju nu geus 3 poe meuni bawa hanyir baju teh. Allahu jamil yuhibbul jamil. Segitu seger gak? Seger insyaallah. Parfum ini enggak ada, apalagi yang ini raudhah. Aromana seger, manis insyaallah Pak. Dianggo. Mana kana teh kabagian kabehnya insyaallah lah. Hoyong teh cuman stikernya beda-beda tapi parfum nama sarua eta gini. Insyaallah semuanya akan saya bagi dengan harga. Kenapa? Oh jualan? Enggak Pak. Saya enggak jualan, saya cuma dagang. Jadi kieu Pak, punten. Jadi begini. Ini yang hadir lebih dari 40. Saya teringat ungkapan mutiara daripada Imam Ghazali. Du'aul arba'ina ka du'ail auliya. Nu ngadoa 40 jelema teh seperti doana para wali dina pada bakal dijabah ku Allah. Alhamdulillah. Ini yang hadir lebih dari 40, apalagi pasti bakal dijabah. Doakeun Arjuna Pak, nuju berjuang di jalan agama Allah, sing sehat, panjang umur, sing soleh, sing istiqomah, beunghar dunya akhirat. Ya Allah ya Rabbal. Doa kenaon nu bieu eta nu kaduana abdi keur ngabangun pondok Pak, ngabangun deui kobong pameget, nyieun deui kobong lalaki kitunya. Karena kemarin terlalu kecil, makanya nyebut terlalu kecil, buktina santri teu mahi, ayeuna teh ngabangun deui hek teh gede teuing, teu angeus-angeus kitunya. Doakeun sing aya milikna, sing diwabarikeun rezekina. Makanya sim kuring mah nah cenah lila biasa nama sok tereh cenah penceramah mah Arjuna bikin pesantren belum pernah bikin proposal, can pernah masangkeun drum di tengah jalan baru ini nungguan we can pernah Pak. Jadi Arjuna mah sok dagang, tadi antara dagang minyak seperti kieu. Saya sengaja belanja dari Madinah ame eueuh saingan di dieuna Pak. Paling sainganna nu balanja di ditu. Nah, saya bawa ke sini biar ibu dan bapak merasakan aroma segarnya parfum dari Madinah. Cuman sekali lagi ini saya nggak tahu dari mana karena ini Habib Abdul Qadir Al-Idrus yang membawa. Kalau ini asli dari Madinah Pak, nu ieu mah. Insyaallah ibu dan bapak saya mengajak untuk mari bareng-bareng membangun pondok pesantren dengan cara apa? Ibu keluarkan wakafnya dengan cara membeli produk kami. Iya saya jual murah Pak. Per botol hanya 100.000 rupiah.
kunaon bolohok mahal murah oh dibelian moal astagfirullahaladzim nya teu naon da geus katingali KBG kiceupna kicup palangsa enggak apa bercanda heureuy Pak. Saya mengajak kepada semua jamaah, yuk urang bangun pondok pesantren As-Sandami. Sanajan di Sukabumi ngabangunna dengan cara ibu membeli produk ini Pak, minyak wangi saya jual per botol hanya Rp10.000. Alhamdulillah. Pak, 10.000 Bapak tos kenging ganjaran wakaf, tapi niatnya karena Allah. Bapak niat membeli dan membantu pembangunan pondok pesantren, dapat parfumnya, dapat pahala jariahnya, oge menang segitna, menang ittiba. Naon ittiba teh mengikuti jejak sang ini saya jual 10.000. Mari yuk. Urang wakaf yuk. Nyeun pesantren yuk. Jadi arjuna mah embung Pak lamun mentaan duit teh pugu-pugu. Sebetulnya mudah saya meminta uang kepada jamaah. Tinggal noel Pak Hajat, tinggal toel panitia gelar sorban, bari salawatan menang duit teu mau modal eta. Arjuna alim, ibu jeung bapak wakaf ngiringan, Arjuna ge sedekah parfumna. Ini saya jual 10.000. Cenah abdi mah alim 10.000 hoyong 50.000 hatur nuhun ditampi. Cenah hoyong 100.000 mangga, nanti dikasih kok nomor rekeningnya tenang aman. Cuman kalau yang ini original Madinah, taya asli ti Madinah. Nah. Kunaon dah ulang. Ini asli dari Madinah, ini enggak 10.000 Bu harganya. Ini harganya Rp100.000. Isinya gede. Duaeun ieu lah. Duaeun ieu botol lagi botol di Cina, udah minyak-minyak di Arab teh botol di Cina ujungnya. Ini asli dari sana. Ibu dan bapak silahkan yang pingin tahu aroma raudhah ieu minyakna ngan teu seueur ieu teh saalit deui da ti tanggal 1 Mulut asana mah loba sadus gede dengan kulantaran kukuring sok dijualan laku loba nu penasaran dan bahkan banyak yang pesan lagi. Alhamdulillah. Cek kuring teh gawe pesen deui mah ngan tungguan ke kuring tanggal 28 rek balanja deui insya. Silakan ibu dan bapak membeli, niatkan karena Allah. Tahti Arjuna mah cuma mendoakan, hatur nuhun, jazakumullah ahsanal jaza kepada ibu dan bapak yang sudah membeli produk dari pondok pesantren kami. Semoga Allah balas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda, amin. Mun dipake usaha sing lancar usahana, mun dipake bisnis sing sukses bisnisna, lamun dianggo tani mudah-mudahan sing berkah hasil tanina, amin. Lamun dianggo kanggo mayunan caroge kanggo mayunan bojo, mudah-mudahan sing langkung harmonis rumah tanggina, amin ya Allah ya robbal alamin. Timuran kali santri aya tutipun lancek oge di pengker aya patuh tuh nu make peci bodas tuh Habib eta Habib Garut. Beliau aslinya orang Garut, beungeutna juga Habib, irungna mancung pan kitu juga Pinocchio. Masya. Nanti ibu bisa beli pihak kakak saya atau ini anak santri, silahkan beli, niatkan karena Allah. Ti Arjuna masaki di alam cekap, hapunten saageng-agengna kirang langkungna leresna hadan mingpan di robi sing jadi ilmu manfaat, lepatna eta samata-mata kabodohan kakirangan kakilapan jisim kuring mugi ageng pangapunten. Wallahu yaqdi bihi bati wa firahli walahu fi darajatil akhirah. Qul masofa da'ma kadar. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh.